abdi ge kamari maka jeung aya niat hayang meuli imah bos. Alhamdulillah atuh hayang meuli imah mah. Asli. Halus kitu mah gede, boga impian kudu kitu jelema mah. Matak si bos ge lewat. Kus lewat emangnya si Rosi maka jeung lewat. Si bos macan boga cita-cita hayang boga imah. Lain teu boga cita-cita, cita-cita mah nya sarua kabeh ge ieu ngan meureunna kudu ngukur ka kujur gablek imah ti mana aing. Salah ta bos. Matak abdi mah ti ayeuna keneh lamun boga budak pengkerek dipapatahan. Minimal budak tengke mentana teh pondasi. Jadi lain hayang jajan, hayang kusen. Jadi budak teh dilatih na teh. Dilatih. Ke jadi ku indungna teh lamun budak ceurik teh bere kusen. Lamun budak ceurik bere pondasi. Lila-lila. Lila pan ngadeg jadi imam bos. bener. Mata gitu. Halus teh pikiran teh. Cita-cita bos teh. Heeh, bener. Aduh bos. Aduh. Bos tuh bos sugan aya bos. Naon deui wae? Ku gehu we lah. Mana mah lain mabok lapar meureunnan. Asli loh bos biasana ku gehu level 3 ning. Gehu level 3. Nyegok geuning ladana teh bos. Aduh, si juring mah jeung gehu level 3. Nah anu level hiji eta gehu teh di level-level. Di level-level bos. Lamun gehu na level hiji naon tah? Level hiji mah cengekna ge nu ngora tah. Cengekna nu ngora. Teu lada bos ngan pahang. Eta teh level hiji. Lamun level 2? Level 2 mah teh cengekna 3. Nu rada beureum bos. Supados rada lada. Eta level 3. Level 2. Level 3. Pami level 3 mah cep. Bos tete ieu cengekna teh genep ditamihan balsem. Jabalada jaba panas. Kana angin teh blus cep. Da cete cep ka aing. Heureur bos. Oh kemalum-malum da kenu lieur. Lieur. Bos nyeta rarai aya 8. Ai bos teh da samuka sanes. Dasa muka mah 10 lain 8 teh. Kirang 2 penginten bos. Cek abdi ge 52 bos asli. Kirangan lah. Aduh Gusti. Bos neueuh di babaturan nu sanes. Ya pan urang teh ngaduaan. Apan urang teh sebenarnya mah kemar ieu. Kemar sieum teh bos. Siam lain sieum teh. Sieum mah walu. Oh, sepat sieum ge aya bos. Bener deung eta. Ieu mah kemar siam pan maneh teh ngan urang mah cara mabok ari maneh mah mabok wae. Tak kitu bos lah. Jadi lamun teu mabok teh sigana teh lamun kumaha nya lah. Da lamun aya sakolahanna mah abdi gerek sakola mabok bos lah. Eueuh si dituna aya sakola mabok. Pelajaranana teh sigana teh nya ngocekeun. Jadi sakola mabok teh pelajaranana ngocekeun. Ngocekeun naon? Ngocekeun minuman tadi oplos teh bos. Ieu manu alus inuman dioplos maneh naon? Anu paling gagah mah ku daun gedang bos. Daun gedang. Terus pan daun gedang mah pahit bos. Oplos di sareng paria belut bos. Paria belut. Oh. Terus tahu pamikiran naik mantimun bos. Mantimun teh naon? Bonteng. Mantimun teh bahasa Indonesia na teh bonteng. Ketimun. Ta eta ketimun lain mantimun. Oh sanes mantimun. Lain ketimun. Ketimun mah teu pati mabok bos. Nah, deket. Upami mantimun mah halah. Upami ketimun mah teu naon aslina. Teu naik-naik abdi ge bos. Basa kamari we abdi meunang ketimun duanya digares. Oh digares terus. Bekat ku hayang naik aya tangka kelapa terekel we ka luhur teh. Deuleuy. Nggak di luhur teh linglung atuh. Jajarawokan kana. Wang Mang Marta rupi dalan ka langit teh ka dieu tah aslina mantimun teh. Kumantimun digitunya. Mabokna jadi kitu. Tak kieu we, mana rek milu moal aya nyakeun nomor ya ka dukun cepot.
Atuh lamun teu ngilu mah teu satia teh ya, Bos. Bos ngidul, bos ngaler. Ngan lamun bos ngetan moal ngilu. Nah, Aya mitoha bos gede. mana mantara balik. Bener rek milu. Iya, oke. Cuman gitu mah hayu ah. Ya, ayo. Sok tuturkeun eta ka tu kalebak itu tuh. Tidinya katinya ti naon? Ti batu gajah ti kahanap. Atuh kana kendaraan atuh bos. Kendaraan naon pan urang puguh 13 kendaraan itu. Atuh di leuweung mah neangan-neangan kuya rengong atuh bos. Yo, kuda rengong lain kuya. Kuda mah gancang teuing bos, gancang nepina. Kuya mah kakarayapan, kuya rengong cep. Kuya rengong kuya. Kuya. Aduh. Atuh ayo ah. Oke bos. Ayo. Ya. Barang yasta jingan nuju ayat dina obrolan. Ieu denawa anu bakal naroskeun nomor toga parantos dumugi. Hei. Mang. Suha. Ulah kaget ya aing, Mang. Suha. Mang Cep. Cep. Mang Cep. Cep. Kadieu lain cep-cepan gitu Suasung.